aturan ku dipatuh handar penting-penting tong sok lobagai atuh dengan lain jalma penting. Urang keur capek dong, loba jelema nu ngomongkeun urang di internet. Jeung indung urang para aya di imah. Ya cek aing ge tong ngadayekeun indung maneh, dayekeun mah urang. Cek sifatan mah ieu teh paling bener jeung hirup urang. Sabab indung urang sorangan teu apal nasihat urang. Sipatan ngomong gitu, kurang tak apa nih, mana yakin ini halus dan halus. Orang pernah ningali mana jeung sipatan ngobrol, nanti yang kepatu mana. Marana mah teu apal sifatan teh leuwih ngabdi ka urang dibanding indung urang sorangan. Marana mah salah sifatan teh bari urang. Terus ini saja kayaknya namanya geus sapernya boga kene babaturan. Loba budak ngempong kuliah makanya kenal gali. Kalau nyata ini dinya geus saperlu ningali. Ini sama manfaat babaturan nyata. Karena tuh kalau ngasih kenal mah kabeh babaturan ada si nunung minta ka dieu, si dulu orang pastinya budak ieu. Di sorong ka dieu. Bapaan? Karunya semuanya itu karunya besar. Kan geus lah tong di jalan. Tiga. Nisa, sok kade keluar. Geus lila mama tara ngobrol jeung Nisa, kunaon atuh Nisa teh? Sok kade carita, jalan-jalan kasih komar, balikna mawa sampah, tong cicing wae di kamar. Kade ngobrol jeung mama. Naon sih? Naon sih mah? Daun kelapa angin ngehiung, lacau di kebun uli, saneja ditepung jeung hiung, mamah mah dat paduli. Lain mama teu paduli, kan mama teh sibuk gawe eta ge jeung arurang keneh. Jeung arurang, eta mah jeung mamah we sorangan, cek Fatan oge eta mah keur mamah hungkul. Sipatan ngomong gitu, Nisa sipatan teh teu apal urang jiga kumaha. Jalan-jalan ka Bandung, ka Sirina mere surat, mane ngabantah ka indung, dosa dunia akhirat Nisa. Fatan mah leuwih ngati dibandingkeun mamah, Nisa mah kudu ku mamah. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu. Aya naon nis? Urang jeung indung urang geus baetan. Indung urang jigana teu paduli ka urang. Nah, berarti maneh teh ngan butuh urang hungkul, da indung maneh mah teu paduli ka maneh. Tapi tan, eta indung urang teh bisa lompat ti kenyataan. Pan indung maneh teu paduli ka maneh, teu paduli ka maneh ngan urang hungkul. Geus. Maneh. Benar orang oge ngadenge sifatan ngomong fungsi nisa cenama sifatan teh pernah gunakeun si nisa keur kapentingan sorangan. Urang kudu ngabejahan sisa samemeh manehna beuki ngageuh tu sifatan. Coba kayak sini salah gitu kan kalau babaturan. Beda di tengah sini saja keluargaan. Pas sama namanya perhatian. Kapasana meuli tutut eta indung ngabandungan maneh hidung goreng patut juga budak di jalanan. Sanu hideung aya budak calana watu. Undang-undang aya rumusan, nu kacida ieu indung boga tanggung jawab pisan. Bisa kemarin ngomong mama apa nih sangat ke mama, tapi mama dia tidak bisa nganter ini masalah. Pun perlu diomongkeun mah da sini sama geus nyekot keputusan sorangan. Bisa ada hariwan orang seperti saya cuci dia nyari mana tapi jauh. Sifatan terpantas ke mana nisa? Urang adanya sifatan ngomongkeun maneh di tukang. Maneh nyawa pasti nyawa kabenerana. Ada orang kadenya kemana nih? Mana tuh kudu terus-terusan dulu itu main sifatan. Orang tanya apa di kesehatan? Maeh tong ngadayekeun ieu, maeh tong ngadayekeun urang. Bisa mama minta hampura gara-gara mama jadi bisa ngerasa sorangan, tapi mama tuh tetap Indonesia. Ayeuna Nisa bae boga jalan sorangan, tapi lah menjelang mana bener jenis sama mau mungkin ngajauhin Nisa di keluarga Nisa. Urang tak bisa ninggalkan keluarga urang butuh waktu. Terus jadinya mana nulis saha?
Kurang butuh waktu kan? Cuma maneh we aing mah hebat ansal. Mau minta hampurannya Nisa, mama ayah, orang juga baheula deui. Nya Nisa oge minta hampurannya mah. Mana teh sorangan nis, mana boga kene arurang nis. Aturan ku dipatuh hendak penting-penting tong sok lobagai atuh da lain jalma penting. Kurang capek deh, loba Nisa, orang tuh bisa meninggalkan keluarga orang. Orang butuh waktu. Aing lupa ngomong apa. Gak apa ya, ininya mah. Ayo. Bentar aku ngisi. Mulai. Mana teh sorangan Nisa, mana boga kene arurang nis. Itu bagus tahu sih, tapi ada. Mama apa nih sama ke mama? Tapi memang kita bisa nganter di masalah. Mana dia? Aya budak sana ngatuh, undang-undang aya rumusan. Atuh Duka cida. lagi, duka cida. Duka cida. Aing. Mau minta hampuran Nisa, mama. Ada sih. Aing kelihatan Mau minta hampuran Nisa gara-gara marah. Iya, kenapa aku jadi balelong? Ada Gara-gara